Ini, yuk batah di situ. Aing mah berat di teh ah. Goblok aing. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ka pasar heula rek ngangsangkeun ieu duit meuli emas kadang kurah korek. Mana selop kami rada gining make selop mah kade. Lah, halal salat ke yang jelema ah. Merayakan hari kemerdekaan pakai bendera ya mah mantes pan ojek teh bakal ngarojek ka dieu. Nih sini. Geus lah. Dadah, tinggal nungguan pula eta penumpang. Gusti nu agung ya Allah, hirup teh meuni kieu-kieu teuing. Teu gaduh beas-beas acan. Ya kudu kumaha atunya. Si Caridam keur ngojek kebeneran. Caridam rek ngojek maneh. Ayo buru cenih ngojek ke mana buru? Sok urang atur atuh ka pasar ya bini. Buru naon cenih ke pasar? Rek meuli atuh. Ade mayar cenih matara mayar. Aya anjuk teu meunang maneh. Ini teu meunang atuh meunang anjuk. Duit. Dalain tukang asin. Sok bayar 10.000 Tuh, naik kumaha? Motor teh meuli kieu Caridam maneh teh. Ganti kamu alus atuh. Nyeklan. Nyeklan kanu beudeng. Tuh. Nyeklan. Ciluk ba. Kekong. Ciluk ba. Alhamdulillah pepelakan teh geus garara deh pada dicebolan oge. Bala ieu teh barudak terasa sapu nih. Ya areueuh kadaek pisan jelema sahiji-hijieun aing aduh. Aing mah mingu-mingu ayeuna mah sok nyari. Awak teh teh kunaon da barareuh, ngadadak barareuh suku oge. Jama da cek tatangga teh cenah katen si itu saha da? Bah Udin cenah da, ieu mah cenah bareuna teh cenah da. Siga aya nu ngaheureuyan, cek tatangga teh kudu aya kudu kanu bisa cenah heueuh. Kitu ka mana ada kena heula katen imah coon ah. Heueuh bener antep kena sakumaha antep. Kasih mbah wae kitunya. Minta jimat ngarah abi teh beunghar. Yang beunghar ya Allah, nya kumaha carana? Ieu mah bener kudu kadukun. Sugan we atuh dibere jimat ngarah beunghar. Kadu katen si Oon sugan haraya si Oona. On. Atuh ka mana? On. Urang tayang kahilir isugan aya si On. Can marab si Ujang, aduh budak karunya cari parab. Wong paling jeung daging hayam. Salah belum. Nang. Belang dah. Sok dah sing warjang. Beakeun sak bedeung dia bakal aya nu meuli maneh. Sok berukeun. Cing loba dahar cegut samelan. Bener ieu mah. Ieu mah si Abah teh di mananya? Oh, di ditu. Lah, ieu kana hayam sah. Tuh hayaman lamun aya hayaman mah dibaok. Karena si Suridam dibere asin.
Kadukun lah. Dia kasih abah. Ceneng. Tapi enak mah. Tadi mayar. Atuh tinggal kena So. balikan gitu nya. Bolak-balik ke 100.000. Tuh kawat tadi mah Suridam. Pokok deui urang. Heeh geus cik lah kayak bener. Nya beak atuh balikan duit teh. Balik cenih. Ajeun ngalarisan ngojek. Di anyu cenih tah balik aing mah. Geus aing mah. Mekeun ieu beneran. Alhamdulillah ya Allah dah. Sedang ripuh teh geus disang-sangkeun ayeuna mah. Tatarang raga. Aduh, ya teh, sabaraha puluh gram atuh teh Mas teh. Ampeg kieu ya Allah, kakara umur-umuran jadi emas model kieu ya Allah. Alhamdulillah ya Allah atas rezekimu ya Allah. Sang-sangkeun Mas, aduh. Aduh. Si Idam euy. Yuk ah di situ. Kenal goblok. Sia nih datang-datang tojang-tojang goblok. Sia teh keur waduk. Iya aing keur ngomongkeun ieu sia di waduk datang-datang nyuntrupkeun aing ngajong. Teh keur naon? Ih, si Idam keur naon? Anjir si balukang nangkup sia ku aing urang cailan anjir tinggalkeun sia. Kak, tadi Oi. Kak, aing buka sulap ke maneh Kak. Tinggal diturutan aing heuh. So. Kieu, kieu. Ya, Heeh, mana kieu? kieu. Nah, gitu. Sok cicing. Cicing. Ya itu ka manakeun? Berat kieu euy. Bawa ke dia sok, ke dia gitu lah. Tah. Wah, Kan sia aing goblok, dan. jailan ka aing. Alah. Ieu kumaha urang turun nih. Bah. Iya kitunya. Rorompok si Mbah teh. Bah. Sok. Asup ke jero. Oh, nya, siap Mbah. Asup ke jero, asup. Siap. Tolong Mbah. Naon astagfirullah. Oh iya si Mbah teh Mbah. Mohon. Aduh Mbah. Sok ka jero. Tutupan. Tutupan Mbah. Tentunya tutupan, sok tutupan. Calik mana? Tacanak ya. Oh iya. Dina luhurun karung. Kumaha Mbah calik di dia sumpah. Sok, Di pari dia dia, lah. pari biasa. Di dia Nah, lah. gitu Nah. laras. Iya Mbah. Kita tuh Mbah, aya gerengseng di dia Mbah. Teh para ginoong. Oh, noong kumaha Mbah ieu teh? Aya maksud naon atuh ka dieu ece? Nya kieu Mbah, abi teh tos lami, temang tahun-tahun rumah tangga. Mohon. Hoyong beunghar. abi Hoyong teh. beunghar? Nuhun. Sarua ge. Abah mah tos beunghar eta tos ngange eta cincin naon Mbah? Cincin ieu cincin siki beton. Oh, eta teh siki beton Mbah. Siki nangka. Sok Mbah, pokokna mah abi teh nya seueur nu karaos jaba. Nya teu gaduh atos kanggo Mohon. diparios. Abi teh hoyong beunghar jaba gaduh murang kali teh meuni banol teh ieu Mbah. Saha jenengan teh saha? Oon, Oon naon papanjanganana? Oon suraon. Oon suraon. Nya. Urang Sok. tinggal. Urang tahu ku abahnya. Toong naon Mbah? Astagfirullah. Ririk lingsang saladah gede kota. Sidik pisan. Si on. Gede sikina. Bah. Cicing. Wah, ya, Kumaha ieu Mbah? uyupkan. Ngelakna tilu kali, lak. Siap Mbah. Tos. Dua kali pan Mbah. Aya karaosna, Aya Mbah. aya. Aya karaos tadi abi haus pisan. Laras akan kenaknya. Nya. Terus kumaha Mbah? Meh teu lami. Tuh kieu we ayeuna mah. Tingali panangan ka dieu. Sok Mbah. Kumaha pananganna? Gimana? Aya milik on jang manehnya. Sok. Kade Mbah? Ah eta bade kumaha Mbah? Mbah. Nyetrum Mbah. Tak kieu. Moal naon ieu teh Mbah? Moal sok keupeukeun. Terus kumaha? Pesakan sok. Sakuan Mbah. moal. Sakuan. Nya sok atas Mbah tadi sakuan. Ieu omat hiji deui bawa. Naon ieu Mbah? Ieu teh jang ngalah duitna, jang maneh. Oh, ieu teh nya da. Manya botol Mbah.
botol tapi ieu teh aya isian. Isina teh budak leutik maneh mah kari nyusuan we. Kala urang ajak ngobrol. Sok. Maneh sing betah di nudunung anu anyar ieu ngaranna Sion. Gede susuna kela urang raga peula. Alah, ulah. Ieu nanyakeun susuna gede henteu, me betaheun. Aya Mbah saeutik mah tuh da monoton. Aya saeutik. Heukeun bae. Sing betah manehnya. Sok bawa. Cenah kita Mbah. Sana kade. Oh, Asupkeun ka dieu. berat nya Mbahnya. Berat, tangtu berat. Mbah. Ulah atuh baueun. Oh, Dari maneh. Ieu atunya Mbah turun. Heeh, sok. Tah terus kumaha Mbah ayeuna? Apopna ka dieukeun. Oh, mayar nya Mbah. Aduh, nu gratis atuh. Aduh, kumaha atuh nya Mbah? Ukur aya 7.000 teh naon. Keun bae, saridona Oh, wae. di dieu mah saridona nya. Saridona. Oh, engke lamun aya babaturan Mbah nu naroskeun ka dieu sebutna naon Mbah? Naon Mbah? Mbah Udin, Oh, Mbah iya, Udin. Ieu atuh haturun banyak mun gaduh sakieu. Ka dieukeun Oh, iya era. kan, Tah, kitu. Haturun banyak. Sami-sami. Alah, Mbah. Sing salamet sing Nuhun hasil. atuh banyak. Nya, Turun Mbah. bisa. Ayo Mbah. Ayo. Tutupan. Zaman loba bendera ayeuna mah tere Agustusan. Kami aba umul-umul jaba aduh. Kasih balukang nanggup itu teh. Deker ieu naon naklok di dinya. Ih, balukang. Si balukang nanggupnya kena naonan mana eta di dinya. Aduh, ngabur bantuan ih. Si Suridam ih. Ah, bisa teh kena naonan. Oh, sok keburukeun ka dieu geura. Aduh, ari mah berat di teh ah. Goblok wae. Aduh, sarwana di siapna. Ngeri. Sarwana di jeung Suridam nih. Yuk, berenang. Simbah, mudah-mudahan we atuh bisa beungar ku ieu. Tapi da eueuh naon-naon. Hanya Simbah teh. Tapi kumaha cara panggilan Simbah teh nya? Aduh. Simbah di dieu. Ya ka mana si Suridam deui wayang kican. Balik-balik karunya candahar. Gusti nu agung karunya. Baiklah. Eueuh nanaon oge si Jamada tara tampi kadar aja masih oge sambal goy semam cara ngelakuin ulah dicerah di dieu we bari nuan si Suridam karunya bari ngagoler lagi di sekedar Si Wicul kenapa Cul? Wah si balukang nangkup bayar di alumkeun. Buk, sudah jadi ciki kayu atuh. Anak belagu gebrak teh. paling si Idam si Epo ini ngajailan wae paling balas dendam aduh kunola nek nang jimat yang balas dendam Astagfirullahaladzim, eta naon eta ieu aya si Kinang keur di dieu botak. Bencana eta maneh, ya Allah eta botak itu. Ala ieu murag ieu meureunana sabah teh. Ya Allah, nah biji murag. Tadi yang sama botak. Ieu meureun bisa ngalah duit teh. Kayak cecurian wae teh. Sok ka dieu. Mana bisa ngalah duit. Boleh saya botak. Tuyul ieu teh meureunnya. Alah, tuyul mun kudu susuan atuh. Bisa ngalah duit. Buru atuh, orang ngalah duit buru. Siapa yang orang ngalah duit ieu mah? Cicing wah ya maneh teh. Amis nang kana ge. Hareut. Bah. Kamu beneran Ajorok. Diuk. Jadi kieu Mbah. Ih si Mbah, urang geus apal. Mana rek beta jemat ya kali yo. Heeh. Sangaran teh. Junaid. Tarik napas. Bah, bau ke bang. Itu tak, ulah nyebut bau sengit. Kudu sabalik kena ka dia mah. Sengit. Urang manian ku abah.
Dongong kabelah itu dongong. Omat, beta ilmu kebal ti Abah jimat anu pang saya-sayana pokoknya. Aya ti Abah hiji. Jang maneh sigana milikna sok adikan pananganna. Ieu jang maneh hiji-hijina sigana teh milik maneh ieu. Sok kebeukeun. Yes, pesakan Bah, pesakan. Lempangna di dieu kencak heula. Sok. Ulah waka imit, amplopna mana? Amplop Bah? Amplop. Kebak. Atur nuhun. Lempangna kencak heula, tiup heula. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup. Nah, bagus sok. Kencak heula. Cicing, main kedai cicing, anu salah kurang cicing tak. Aneh, suka imah eta he. Didinya teh loba duit, loba emas bawa ke mana? Ungut he. Ji, urang nungan di dia he. Ji, lupa. Ada yang gajeng, lupa. Iya nya jimat teh yang ngajairan si Idam jeung si Epo kurang terangan si Idam jeung si Epo teh sugana kapan jeung si Idam jeung si Epo jairan ku aing Atuh cenah si botak teh hasil gitu cannya. Naon mah orokon urang paroi ngebul Idam mah. Di bendera Indonesia mah. Ulah teh bendera Indonesia mah tongtongkeun mah. Atuh mama. Heuh ari cekalan ari mani ini panasnya. Kalau teh panas Mas surutnya ka mana? Puan si balukang nangkut jojol naplok tinu tangkal kumaha tadi anu teh kana geusik. Oh, nu tadi kurang meureun mah eta teh pandisang-sangkeun kurang luhur. Eta teh nya ku Idam yang dia naon asumanna meuli kuat naplok gitu. Jailan budak eta teh mah ka urang. Udah pada gong budak eta mah. Heuh mun aya mah urang jara ilang deui heuh. Ayo tuman si balukang nangkut. Heuh, bong ieu rampung. Heuh, ieu lah juga balukang urang mah. Teu nama tuh mah. Ka dieu buru diuk dia ngobrol. Ini anehnya. Bisaan mana? Ini 2.000 atuh. Bro, bisa bukan tuh kalau imah itueun bro aya mah. Idam geus lila teu panggih jeung Idam. Mah urang oge kangen teh ka mama. Ieu kalalotor. Idam ieu mah panas ku sumut ku. Nya emak tuh rokok makan panyangkeun sakieu tuh leupas di dieu. Idam mama ni geus lila teu tatarucingan jeung Idam. Sok atuh mah tatarucingan mah nu lucu atuh tatarucingan mah. Lucu Idam ieu kieu nya. Kieu kumaha? Idam hirup neangan liang, paeh neangan kelap naon. Alah eta mama siga anu Naon asup naon? asup ieu hirup neangan liang, pas paeh neangan kelap. Lah eta masa mun ulang mun sare peuting mah. Oh eta teh teu meunang kitu Nya tuannya. Yeuh kieu eta mah pan eta lalaki jeung awewe empok-empok gitu lin. Yo, saeng di dalil ku ajengan. Aya dalilnya. Ya, yo, sing saha jalma numpakan jalma eta jalma keur nyieun jalma. Pangan bieu cek emak. Hirup neangan liang. Paeh neangan lelap. Eta teh urang mah mun peuting antara lain jeung awewe urang mah. Jeung saha? Jeung Marina. Cicing, ieu. Ya si Idam jeung si Epo aing jailan. Guys, lihat guys motornya guys. Kurang dam.
Kamera action. Singola tutup. Kamera action. Ah, sugano anu ngabajaan nya. Hidup lah engkau dengan Rek nelengan gitu. Tinggalikeun kalau gitu. acung orang hina. Geus. Beja nama aya dukun anu sakti kitu lain saksi. Dan itu bisa dah. Beja nama Ya nama aya dukun anu sakti gitu. dukun saksi Sakti. sakti Heeh. Sakti. gak bisa dah. Sok-sok ajaran sakti lain saksi. Saksi Sakti. sakti Action. beca nama aya dukun saksi Saksi deh si anjing. Action. beca nama aya dukun saksi. Ah iya luk eta non teh luk non teh. Run teh ieu gorila anu eta luk run tah. Gorila anu di Malangbong tah. Iya, gorila anu di Malangbong teh ieu aya. Iya. Heuh tah. Tuh. Oh, internet ini. Ari iya teh gorila anu kamari di Budala mana? ieu tah cenih. Di mana? Tah aya gorila. Oh, Heuh tah jeung inung nanya. tahu. Dah.